Ieu urang datang alumnian ka dieu dina hiji keterangan mah bahwa alumni teh aya kabagi tilu. Aya alumni mutasil, aya alumni numun fasil, aya alumni anu mun qoti. Da urang teh kalebetkeun alumni nu mana? Lamun mutasil nyaeta nyambung hatena jeung guru. Di mana guru butuh sumping lain ngomongkeun sibuk. Salila urang masih keneh jadi santri mah eta teh kudu cicing we di pasantren. Artina urang bisa kieu teh ku barokah guru urang. Ari alumni nu mutasil teh alumnian aya, ngaji bulanan sumping, manakiban aya, eta alumni nu mutasil. Lamun alumni nu munfasil mah di mana aya butuh ka guru ngondang hungkul datang ka pasantren, aya kabutuhna kakarak datang ka pasantren. Tah aya nu kitu aya. Oh, gitu eta teh nya. Tah urang teh kasebutkeun alumni nu mana tah ieu teh. Datang aya butuh ka guru karak urang mah datang ka pasantren. Gitu. Nu aya nu pangparahna mah mun qoti. Ari nu mun qoti mah poho ka guru. Ngomong nama mahabah ka guru nari ka guru butuh teu datang-datang acan.